belajar dengan ayat natilu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka fasholli li rabbika inna syani'aka. Sanajan ngaran suratna beda antara surat Al-Ma'un jeung Al-Kautsar. Jeung sanajan bilangan ayatna beda nu aya dina surat Al-Ma'un jeung surat Al-Kautsar. Tapi ieu teh bisa ngabanding. Bisa muqabalah bahasa. Kumaha perbandinganana cek dina ieu hanca wajhul muqabalati Allah taala wa subhanahu. Jalan perbandingan antara dua surat Al-Ma'un jeung Al-Kautsar. Pertama-tama Allah Ta'ala nyipatan golongan jalma-jalma munafik. Anu mana jalma munafik teh ngabogaan ciri anu khusus. Lamun eta ciri aya di jelema teu diragukeun deui eta jalma teh jalma munafik.